Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang Dewi sareng Mang Agustin. Anu ngabantun carios leuweung larangan. Puji kalayan syukur teu kendat urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugia salawasna urang sadayana dipaparin hidayah sareng pituduh ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang di kulawargina, sahabatna, tabiut tabiin, sareng urang sadaya salaku umatna, mugia syafaatna tiasa ngalimpah ka urang sadaya di yaumul akhir. Amin. Palamitra, nu saestuna kahirupan teh teu salawasna endah, mun diibaratkeun hirup urang teh kawas roller coaster, kadang urang aya di luhur jeung kadang dihandap. Nalika dihandap, saka peungsigana roller coaster teh leungit sababaraha bauna sareng komponenana meureun, janten urang teh calik wi dihandap, hesi bade naek deui teh. Tah kumargi hirup teh teu salawasna sugema, nya urang kedah salawasna ngagaduhan sifat sabar, terus kerja keras bari nyuhun keun pitulung ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ye ayyuhaladna amanustan bio briwaolah, innallaha ma'aubirin. Nuhartosna. Hei jalma-jalma anu iman, nyuhun keun pitulung ka Allah, kalayan sabar sareng salat. Saestuna Allah maringan jalma-jalma anu sabar. Surah Al-Baqarah 153. Duh hapunten ngalantur Mang Agusti mahnya, mangga bilihnya kolong waktos urang braal kana dongeng. Leuweung larangan. Bagian ke-18. Wilujeng tepang Dewi Palamitra. Hayu urang teraskeun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangukeun kumaha salajengna yeu simargono janten anjing hideung, braal ah. Allahu Robbi. Mang Ohim, satengah ngajerit, waktu isuk-isuk rek meresihan rarapen, ningali domba jalu ka meumeutna, geus ngababatang ngajampana bugang. Bari kayaanana, mata kukurayeun. Deuheungna gudawang, jika direwek ku sato ganggas. Hiji dewi anu matak tingpuringkap bulu punduk, suku yeu domba jalu, leungit sabeulah, samet puhu pingping. Ti harita, ampir unggal pauting, aya kajadian domba jalu paeh, bari kaayaanana matak tika ketireun. Pangeusi lemburnya lindung, geun jeleung. Akhirna, Lurah Wikarta, ngaliwatan tua kampung, sapuk rembuk. Pikeun nyerek makhluk anu ngabalukar keun teu tentremna pangeusi kampung. Bulan purnama, mapaisan langit anu lenglang. Pangeusi kampungnya lindung, sayaga. Tatan-tatan yang hareupan naon anu baris kajadian. Kabeh lalaki anu masih keneh jag-jag waringkas, ngilu. Tiap juru kampung, dijaga. Kabeh samakta ku pakarangna sewang-sewangan. Aya nu mawa bedog panjang, gobang, pedang, tumbak, halu, jeng sajabana saboga-boga. Wanci, nyerelek. Ngagayu ka janari leutik, pangeusi kampung anu keur sayaga, mimiti ngarasa keun hal pika keuwiungeun. Bulu punduk, tingkuringkat. Angin pauting, nyecep. Nyulusup tembus kana tulang sumsum. Lurah Wikarta, anu langsung mimpin masyarakatna, ti anggalna geus omat-omatan ka asa kebeh warga, sangkan ariatna. Carincing pageuh kancing, saringset pageuh ikat. Di tiap kandang domba, geus aya warga NU di papancenan tugas pikeun meretanggara, lamun makhluk anu jadi sumber Rajapati, datang. Wanci, beuki nyerelek. Keulila, kadengi sora anjing babaung,
Sorana meni melewung, ne upeuskun simpen apa uting. Ditutul keun kumajerelatna hiji kalangkang hideung, maulah kaayaan pauting. Muruka hiji kandang domba. Lurah Wikarta, mere isyarat ka wargana. Sarerea, ngarapet keun kepungan. Ningkat keun kawaspadaan. Leungeun geus ngaragamang, nyekel prapakarang anu dibekerna sewang-sewangan. Bareng eta kalangkang, anu tetela geuning wujudna hiji anjing hideung anu kacida gedena, tepi ka kandang domba, sarta siap-siap rek ngerekep domba anu jalu, kadingi sorang ngahuit. Dus kitu, jum jueng pangrusi kampungnya lindung, ngepung eta tempat. Tapet. Kekep. Ewoh lolongkrang pikeun nieu anjing, ngejat ti eta tempat. Toh waktos palamitra seep, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,